Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra pemirtub urang ngadongeng deui. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Jawara ti Paguron Tepas Sunda. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Tong hilap ku Mang Guru diantos jempolna, komentarna, oge boh bilih teu acan subscribe. Mohon diantos subscribe nanya di channel Dongeng Mang Guru. Nah gitunya. Mudah-mudahan sasireun sabeuneureun ieu dongeng sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub Dongeng Mang Guru, kabungah kabagja minuhan kulawargana kuwusuhat, kalatan neng arin geus kapanggih jati dirina sarta bisa ngariung deui jeung kulawarga. Teuing bejati badegana kuwusuhat atawa teuing ti saha ka imah kuwusuhat dubadakan jadi loba warga anu daratang. Saurang dua urang nepi ka antukna mah pagelak-gelak minuhan rohangan imah, malah mah nepi ka pasedak-sedak ditepas sagala. Anu nanya itu, anu nanya ieu, alatan kajurung ku rasa kapanasaranana sewang-sewangan. Kalayan pinuh kabungah sarta nembongkeun paroman anu marah mai kacida. Kulawarga kuwusuhat mangjawabkeun kana sakur-sakur panalek warga. Teu saeutik warga anu nepi ka rambisak mangsa ngargepkeun katerangan ti kulawargana kuwusuhat. Dasar jalan hirupnya maneh kurupa-rupa. Oh nya doh, ari geus waktuna mah geuning bisa kumpul deui jeung kulawarganya. Kitu di antara galecokna warga anu awor jeung wangkongan warga anu sejena. Jelas sabaja kalaman baya kok jombor teh nyiwati neng Arin diasuh kusaha eta teh, tanya salah saurang inohong lembur anu kawilang geus umuran. Kabeh paneuteup mencerong ka Neng Arin. Kuwusuhat pamajikanana katut indung bapana Neng Arin oge milu neuteup ka Neng Arin, jang pringga Kang Rido, Kang Wahyu oge sarua. Da memang can nyaraho ari kana perkara eta mah. Saperantos eta mah abdi teh dirorok ku Nini Ati, tembal Neng Arin dibarengan ku Rutret ka jalma rea. Saha Nini Ati teh Neng? Teras deui ari anak buahna Neng Arin anu ngiring nyegat mamang basa bade nepangan jenatna Ki Dagar, kamarana eta teh? Ceuk si Rido nyelangkeung miheulaan warga anu geus pokeun rek ngalungkeun pananya. Nini Ati teh nami lengkap nama Nini Sulastri. Nini Sulastri? Boa eta teh Nini Sulastri teh garwana Bamista anu kapungkur janten jawara kahot di tatar urang anu tos lami taya iberna. Ceuk warga anu umurna geus kawilang kolot milu nyelengkeung. Gebeg jang pringga pohara ngagebegna bangsa ngadenge kekecapan salah saurang warga anu samodel kitu teh, tapi guragiru jang pringga nyumputkeun semu. Ceuk Neng Arin siga anu ngadadak berat letah. Atos heula hawatos Neng Arin sareng kulawargana bilih tos carapeun nya di hujanan panalek anu sakieu lamina. Saena mah urang warangsul heula, kulawargina Paku oge sina leleson heula. Ceuk Kang Wahyu nyelengkeung bari Rutret ka
kabeh warga. Mohon lah saya nama iraha-iraha deui tatarosna dina mangsa anu rine. Ayeuna mah kapanan ibu ramanan yang arin oge nembe serumping pisan anu tangtusna oge nya maksud teh anu tangtosna oge carapeun keneh palayeun leleson heula cek Kang Ridho milu ngahaminan kana omongan Kang Wahyu. Siga anu teu wasa ari kudu mungpang kana kamandang ti Kang Wahyu jeung Kang Ridho mah antuk nama warga aramitan rek marulang. Abdi oge sejamitan Pak Kubu, abdi kalintang bingahna wireh Neng Arin parantos tiasa kempel deui sareng kulawargi Pak Kubu cek Kang Ridho amitan. Kang Wahyu jeung Jang Pringga oge nuturkeun amitan dibarengan ku pating solongkrong sasalaman ka pribumi. Kelanan Jang Ridho, Jang Wahyu engke bada asar kadari deui nya bawa pemajikan bantuan olah gitu engke penting Bapak hayang ngayakeun syukuran hidup deui enggak bantuan Kang Ridho jeung Kang Wahyu mencit tombanya cek kuwusuhat rutret kanu diajak ngomongna. Oh mangga upami kitu mah Pak Kuwu cek Kang Wahyu anu ngawakilan nembalan ari Kang Ridho jeung Jang Pringga mah ukur arunggeuk. Sanggeusna amitan deui pikeun anu kadua kalina gede Kang Ridho Kang Wahyu katut Jang Pringga ningalkeun imah kuwusuhat sok sanajan pada ngaku tur pada ngahiap-hiap ku Kang Wahyu jeung ku Kang Ridho tapi Jang Pringga mah keukeuh embungeun sumpang simpang heula kebat bae mburu ka imahna Wahaji. Sanapina ka imah kasampak Wahaji jeung pamajikanana keur ngadaraweng ditepas imah. Cenah mah nyi Wahaji teh nyi Arin teh itu nyajang lurah anu leungit cek Mah Oyom. Pamajikana Wahaji mapag Jang Pringga ku pananya. Sumuhun geuning matos uninga tembal Jang Pringga bari gek dihareupeun Wahaji jeung pamajikanana. Bieu we ceuk nyi anya mah oge hayang nyempongan dicaram ku aki-aki tembal Mah Oyom kada kuraweuh bari dulak delek ka Wahaji. Wahaji mah ngan ukur ngabatem siga anu keur hoream nyarita. Abdi mah engke bada asar bade kabumina kuwusuhat deui wa oge mah. Kaek mah bieu mulang ti mah Jang Kuwu teh buah keur jejeukeucan jeung Nyi Arin. Di piwarang ku Pak Kuwu mah di piwarang ngabantosan bencit domba pan engke wengi di bumina Pak Kuwu teh bade diayakeun syukuran. Nya kumadi nyawe atuh ari kitu mah enjung ge da ngejopoe heula. Engke we sakedap deui mah. Nya kanjeun ari kitu mah mama rek ngisikan heula nya cek Mah Oyom bari cengkat dina diukna anu saterusna mah ngoloyong ka jero imah. Saleosna Mah Oyom Wahaji mah teu langsung nyarita malah luak lieu heula ka jero imah siga anu sieun kanyahoan ku pamajikanana. Wa
saur Neng Arin teh diroroku nini-nini anu namina Nini Sulastri. Sajabi ti eta tadi teh aya sepuh anu nyarios, saurna teh buah-buah Nini Sulastri teh garwana Bah Mista. Cek jangpring netep ka guruna. Menggeus jalu perkara eta mah moncong disabit-sabit deui. Wa oge geus nyaho. Kumaha geus manji teh. Tempas Wahaji rada dilaunkeun ngomongna teh. Parantos Wahaji, nanging abdi teh janten bingung. Bingung cek bingung ku nyaon aju jalu. Tadi sareng sena ibak dipayoneun abdi teh ujug-ujug ngajanteng hiji jirim. Abdi bingung margi saparantosna telek. Geuning eta jirim teh diri abdi ngan pedah mani pohara cahyanana. Ku abdi teh ditaros saha anjeun, kaula anjeun, anjeun kaula. Tembalna teh kitu, les we tos kitu mah teu aya ilang Wahaji. Masya Allah Sujang, meni gancang-gancang jeung ngai hijab. Cek Wahaji pohara ngagebegna. Atara pisan ujug-ujug aya nu ngembeng herang dina kongkolak matana. Aya naon kitu wa? Cek jangpring kurang kerung. Moncong jijie ngawangkongnya hayu ka jero. Tembal Wahaji bari gancang cengkat. Anu saterusna mah miheulaan ngoloyong ka jero imah. Ari jangpring sakedapan mah ukur kurang kerung, tapi teu lila kituna teh jung cengkat. Anu saterusna mah buragiru nyusul Wahaji ka jero imah. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, tunda heula kaayaan di imahna Wahaji. Yeuna urang samper heula kaayaan di wewengkon Pileuweungan anu jauh ti karamean. Dina tiisna hawa Pileuweungan ngadeg dua wangunan imah anu pahareup-hareup. Anu tetela eta imah teh minangka tempat panganjerkan si Oting katut balad-baladna. Di imah anu aya tepasan si Oting sabalad-balad dariuk nyang hareupan Janggandi anu kiwari jadi pamingpinna. Neng Arin atuh eta mah kungsi jadi pamimpin kuring den, cek si Oting sanggeusna ngaregepkeun lalakon hirup Janggandi jeung Neng Arin anu kungsi bebarengan nepi ka Janggandi embungeun ka awewe sejen. Jadi cek Janggandi semu kerung, nya den baheula mangsa Neng Arin keur leutik keneh teh kungsi jadi pamimpin kuring. Kamampuhan elmuna memang geus kawilang luhung, cek si Apoy milu ngayakinkeun kana katerangan anu jadi baladna. Hade atuh, lamun kitu mah hade atuh. Dewek geus teu kudu nyebutkeun deui ciri-ciri jalmana atuh. Jadi pancen marane atuh. Ayeuna teh teangan eta awewe anu ngaranna si Arin atuh. Lamun geus kapanggih atuh, gancang bebeja ka dewek atuh, teu kudu dicerak atuh, da moal mampu atuh. Tah ieu keur bekal atuh, sakitu oge cukup atuh, cek Janggandi. Nunda gelang emas dihareupeun si Oting jeung balad-baladna. Cukup den, iraha kudu ngamimitian anak kitu, tanya si Oting. Bari gentak nyokot gelang emas anu disodorkeun ku Janggandi. Montong dilila-lila atuh. Ayeuna keneh atuh, ira laing geramariang atuh. Siap den, siap. Si Oting siga anu semangat pisan ari geus meunang buruhanana mah. Geus kitu mah bring si Oting jeung balad-baladna ningalkeun Janggandi sejanohonan parentah anu jadi pamingpinna. Kalembur anu mana heula neanganana, cek si Apoy ngareret ka si Oting dina sajeroning leumpangna teh.
Urang mimitian ti lembur ti sastra we lah. Tapi samemehna urang neangan heula pasar. Urang beutkeun heula ieu geulang. Oli ara Kang. Balad si Oting nyelengkeung. Hahaha. Heueuh hayu. Aing oge geus lila ieu teu nginum arak. Ngan barakatak we si Oting jeung balad-baladna saleuseurian siga anu barungah pisan. Lalampahan si Oting jeung balad-baladna beki lila beki ngadeukeutan sisi pileuweungan. Keke ari itu siga si Yohendi Kang. Cek si Apoy ngeureunkeun lengkahna. Mangsa namposa urang lalaki anu keur nikre. Anu teu pati jauh aya di hareupeunana. Kabeh mata nalak-nalak saurang lalaki anu keur leumpang. Yohendi! Yohendi! Cek si Oting ngagorowok. Anu dicalukan langsung ngarandeg sarta urang kerung neuteup ka palebah si Oting jeung balad-baladna. Si Oting jeung balad-baladna gura-giru nyamperkeun ka eta lalaki. Eta lawe bener. Eta lalaki teh tayalian ti si Yohendi. Si Oting jeung balad-baladna rada kurang kerung. Sabab si Yohendi teh kiwari mah jadi bersih. Dangdanan oge nyirip-nyirip dangdanan ustad. Ka mana maneh teh Yohendi? Tanya si Oting. Geuning Kang Oting, Kang Apoy, kumaha daramang? Cek si Yohendi. Malah malik tumanya bari nyelongkrong ngajak sasalaman. Cager, maneh rek ka mana ha? Tembal si Oting kalayan teu narima dampaleungeun si Yohendi anu ngajak sasalaman. Kituna teh bari kurang kerung. Sabab si Yohendi robah 180 derajat. Tina basana oge maneh lemes sarta make tata krama anu pajauh pisan jeung si Yohendi dina mangsa keur babarengan jeung dirina. Ade milarian kahirupan anyar Kang. Abdi tos gilig bade hirup di lembur, tembal si Yohendi. Hahaha. Sarua we jeung marabkeun awak sorangan ari terang-terangan hayang aub jeung urang lembur mah. Di lain-lain oge maneh teh asalna mah rampok atuh Yohendi. Paling oge pada neungeulan. Cek si Oting dibarengan ku ngagak-gak. Ugo abdi teh seja sasado ka urang lembur teh Kang. Abdi rumaos tos seueur ngabarubahkeun atuh perkawis bade disariksa ku urang lembur oge. Ari kanggo abdi marido rumaos tos seueur pisan kalepatan. Abdi tos laras-laras tobat ayeuna mah. Tah kumaha sia we ah. Babah untungna euy ngalayanan anu gelo mah. Hayu euy ah. Cek si Oting bari gancang ngalengkahkeun deui sukuna. Si Apoy jeung balad-baladna ukur pating darelek ka si Yohendi. Anu saterusna mah gura-giru nyusul si Oting. Astagfirullahaladzim. Cek si Yohendi ukur gogodeg. Netep tonggong si Oting jeung balad-baladna. Anu beki lila beki ngajauhan ninggalkeun dirina. Geus kitu mah geudik si Yohendi oge neruskeun deui lalampahanana.
Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, tresna munggaran memang anu pangendahna jiga dina mangsa kiwari anu keur karandapan kuneng Arin jeung Kujang Pringga. Sok sanajan nyulam tresna karek sababaraha poe, tapi ari urang babakan ledok mah geus arapaleun kabeh. Yen Neng Arin geus jadi bebenena Jang Pringga, sabab duanana meh unggal usik sok babarengan. Lamun lain Jang Pringga anu datang ka imah ku Wusuhat, nya Neng Arin anu sok ngahaja ulin ka imahna Wahaji. Boh kulawargana ku Wusuhat kaasup indung bapana Neng Arin anu teu gura-giru langsung mulang deui sanggeusna panggih jeung anu jadi anakna. Pon kitu deui Wahaji jeung pamajikanana geus pada percaya yen Neng Arin jeung Jang Pringga pada bisa ngajaga diri, sok sanajan teu dibawelan teuing. Enggoni ngawanti-wanti sangka Neng Arin jeung Jang Pringga bisa ngajaga sucina katresna tuge nepi ka ngarumah tangga. Siga sore harita pamajikan ku Wusuhat gura-giru bebarengkas mungkus dahareun keur bahankeun ka kulawargana Wahaji. Mangsa Neng Arin bebeja rek ulin nepungan Jang Pringga. Oh, cek aki mah geus we atuh. Langsung kawin ari hidup geus bener-bener suka ka Jang Pringga mah Nyai. Cek ku Wusuhat dari pisan. Saena mah teu kedah gurung kusuh teuing, Pak. Pan danget ayeuna mah abdina oge teu acan siap dina perkawis waragat hajatanana. Tempas Kang Yaya kalayan leuleuy. Wah, nya gampang atuh ari perkara eta mah. Jual we sawah bapa sababaraha kotak mah. Keun we da bapa oge ridho. Komo ieu mah sacatna keur incu sorangan. Alim, Pak. Abdi mah alim ngarepotkeun teuing ka bapa. Sing sabar we nyarin. Doakeun emah jeung bapa sing buru-buru aya milikna keur waragat hajatan kawinan hidup. Tempas Ceu Ayu ditungtungan ku ngareret ka Neng Arin. Mohon teu kedah gurung kusuh atuh mak. Atuh da teu acan aya saminggon-minggon acan abdi bobogohan sareng Kang Pringga oge. Aki we eta mah anu teu sabaran mak. Tembal Neng Arin ditungtungan ku imut ka ku Wusuhat. Lain kitu Nyai. Kapanan? Iya sakieu oge cukup. Aya peuyeman kalahna poe haji. Cek pamajikan ku Wusuhat ngurunyung motong omongan salakina. Mohon cekap ni. Tembal Neng Arin bari haget nampanan pamahanan ti ninina. Sanggeusna amitan Neng Arin kalayan marah mah ninggalkeun kulawargana. Geus we atuh ari keur saheulaanan mah caricing heula di dieu nepi ka meunang waragad anu cukup pikeun hajatan kawinan si Arin. Cek ku Wusuhat bari rutret ka anak jeung ka minantuna. Nya Jang Yaya, cek pamajikan ku Wusuhat haget mairan. Di dieu mah bade kenging artos di mana atuh Pak? Pan sawah sareng kebon abdina oge aya di ditu di Cikuya. Tempas Kang Yaya semu anu nyerengeh. Dengekeun heula. Kapanan bapa teh boga tanah anu geus lila digarungkeun. Teu kagarap da jauh teuing. Ta lamun daek mah ku hidup urus nya da lumayan lega tanahna mah. Asal daek capek bulak-balikna we. Teukeun perkara modal mah ku bapa oge bisa diusahakeun. Sakedapan mah Kang Yaya jeung Ceu Ayu ngan ukur silih reret. Sanggeusna dipikir dibulak-balik, da jeung enyana ari di lembur sorangan mah teu bisa ngandalkeun hasil tatanen. Da bubuhan keur usum paceklik anu dibalukarkeun ku mahabuna beurit anu keur meujeuhna ngagalaksak kana sagala rupa. Antukna mah Ceu Ayu jeung salakina nyaluyuan kana kamandang ku Wusuhat. Patara pisan kabungah dina paroman ku Wusuhat jeung pamajikanana. Mangsa anak jeung minantuna ngagugu kana kamandangna teh. Sarupa anu nyababkeun kabungah pikeun ku Wusuhat jeung pamajikanana mah
sabab mung pajauh jeung Neng Arin anu jadi incuna. Saupama Ceu Ayu jeung Kang Yaya marulang ka lemburna, geus pasti meureunnan Neng Arin oge bakal dibawa ka Cikuya. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, ari Neng Arin anu harita karek nepi ka imahna Wahaji Guragiru uluk salam bari ngetrokan panto. Assalamualaikum Sampurasun. Tekung silila ngoronyong maoyom kalayan paroman anu someah pisan. Ai genying si geus, siap aja ya geus. Tuh si Pringga make dalahar jeung Wahaji. Cek maoyom ngabagiakeun dareh deh pisan. Bade ngantosan di dieu we mak. Ieu katitipan ku Nini. Tembal Neng Arin hitung-hitungan ku ngasongkeun babawaanana ka maoyom. Nyaon ieu teh nyai nyaon. Tuangan mah aya peuyeman saurna mah kalanda Wahaji. Wah, mak oge resep atuh ari peuyeum mah geus. Nyohon pisannya. Sok atuh diuk heula. Ari moal ka jero mah. Neng Arin ukur unggek bari imut. Anu saterusna mah gek dina bangku anu aya di tepas imah. Ari maoyom mah Guragiru asup ka jero imah. Kasampak Wahaji jeung Jang Pringga keur parebut nyewolan pais hayam. Neng Arin mah tanya Jang Pringga sanggeus nama oyom aya di hareupeunana. Nya jalu sok we jahana sing wareg heula. Ari eja mawa nyaon mak, cek Wahaji nyelengkeung semu ngosom. Ieu teh ranginyang jeung ulen, aya peuyeman sagala deui. Peuyeum, cikan kajiekeun peuyeumnya manya. Lah hempek we jahar heula atuh akinya. Da moal beakeun ieu. Tembal maoyom. Kituna teh bari semu kuraweud. Anu saterusna mah Guragiru ngoloyong ka rohangan dapur. Sanggeus nyaho yen aya Neng Arin, Jang Pringga Guragiru meakeun hancengan daharna. Sanggeusna kukumbah leungeun kebat nepungan Neng Arin. Kang, mani engal-engalan teuing atuh tuangna, padahal masing wareg heula. Cek Neng Arin, mangsa Jang Pringga geus aya di hareupeunana. Sono, tembal Jang Pringga dibarengan ku nyerenge. Neng Arin seri leutik siga anu bungah pisan. Gek Jang Pringga diuk pahareup-hareup jeung bebene hatena.
ngaleut naon geulis, cik kopi atanapi cik ente. Moal Kang, nuju teu hoyong. Kang, kurang ka kebon yuk sakantenan abdi teh bade mundur lalap. Moal sonten teuing kitu. Moal atuh Kang. Nya atuh antosan sakedap bade wawartos heula ka Wah Haji. Jung jang pringga cengkat, tapi karek mah rek ngalengkahkeun sukuna. Wah Haji kaburu ngurunyung nyamperkeun dirina, antukna mah jang pringga oge diuk deui. Baik bae ari rek alulin mah ngan kela aya omongkeun nyeun sakejeung ka hijep geulis, ceuk Wah Haji dibarengan ku neuteup ka Neng Arin. Neng Arin ngan ukur kurang kerung neuteup ka Wah Haji, gek Wah Haji dina bangku anu aya di gigireun jang pringga. Geulis nyai yeuh, ari Nyi Sulastri fungsi mere kujang ka hijep, tanya Wah Haji dari pisan. Wah Haji kenal ka Nini Ati, Cek Neng Arin malah malik tumanya. Ari jang pringga mah teu milu ngomong. Da Wah Haji oge kungsi balaka saha Wah Haji jeung Nini Sulastri anu sabenerna. Tapi ari perkara kujang anu cikeneh ditanyakeun ku Wah Haji mah, jang pringga oge teu nyahon sama sakali. Matak teu hayang motong wangkongan, ngan ukur ngaregepkeun hayang nyaho kana jujutan anu sabenerna. Hihi, nya apal we atuh geulis, jabah heula mah kungsi jadi cacangga uwa eta teh, tembal Wah Haji can wani betus ari salian ti ka jang pringga mah. Kawitna Nini Ati teh teu lembur ieu Wa. Henteu Wa, Nini Ati mah teu kantos masihan kujang ka Arin. Ari kitu kujang naon anu dimaksad ku Wah Haji teh? Da salami abdi direrok ku Nini Ati, abdi mah teu kantos ninggalan Nini Ati kagungan kujang. Nyakeun bae atuh ari kitu mah. Lain ti lembur ieu, baheula mah di Gunung Anyu itu kungsi aya lembur, tembal Wah Haji bari nunjuk ka hiji gunung anu katempo ti eta tempat. Maksad Wah Haji teh kujang pusaka, tanya Neng Arin keukeuh museur kana kujang anu ditanyakeun ku Wah Haji. Lain geulis lain, geus we ari teu nyaho mah atuh. Hinjung bisi rek alulin mah bisi beurit teuing, tembal Wah Haji. Jiga anu embung kateterusan, kituna teh bari gancang cengkat sarta ngoloyong rek asup deui ka jero imah. Ari Neng Arin mah ngan ukur hulang-huleng, jiga keur aya anu dipikiran, tapi teu lila kituna teh jung cengkat. Anu saterusna mah mere isyarat ka jang pringga pikeun miang ningalkeun imahna Wah Haji. Arin, cek Wah Haji nyelengkeung tina lawang panto. Mangsa Neng Arin jeung jang pringga rek ngalengkahkeun sukuna. Neng Arin ukur ngalieuk, jang pringga oge pipilueun ngalieuk. Lamun tepung jeung Nyi Sulastri, bejakeun yen Bah Mista ngajagoan di lembur ieu. Ceuk Wah Haji rada dilaunkeun ngomongna teh. Bah Mista, maksad Wah Haji? Atara pisan Neng Arin rada ngajenghok, tapi batan nembalan mah Wah Haji malah mendetkeun panto. Neng Arin bati bengong rek ka jang pringga. Jang pringga ukur ngangkat tak-takna. Kang, tetep Neng Arin pinuh ku pananya. Atos belah yuk, ieu nama urang mundur teh ya, bilih kabojeng buri teuing. Teu ngomong deui. Neng Arin ukur unggek. Anu saterusna mah nyekel pigeulangan leungeun beubeureuh hatena ningalkeun imahna Wah Haji. Sajajalan sakur anu paamprok jeung eta dua nonoman. Naranya dareh deh pisan, kalayan pinuh ku tata krama. Neng Arin jeung jang pringga nembalan ka sakur-sakur anu naranya loba sorot mata anu kataji.
mangsa nemponeng Arin katut Jang Pringga. Duh aing mah oi kapiheulaan ku Jang Pringga, ceuk saurang jajaka anu ngaranna Jang Dego. Heuh nyai doh meuni nuruk cupu, ceuk Jang Deden. Nyadinya jeung eta deui aya kusaropan, resep nempona oge. Ceuk Jang Edo Rahadian nyelengkeung. Kitu di antara pating kecawisna warga anu parang pasangrok jeung Neng Arin katut Jang Pringga. Ari anu diomongkeun nama jongjon we leumpang rerendengan mapai-mapai jalan satapak anu aya di Pelemburan. Tong ngeret dina mangsa geus mimiti asup kana usum halodo, raeng di sarada lir anu hayang nambahan kabunga kadua nonoman anu keur lumampah rerendengan silih cekel pigeulangan pinuh ku kaheman. Sanapina ka kebon ku Wusuhat, Guragiru ngundur daun sampe sacukupna. Sangkan jongjon tayohna mah geus kitu mah gek dariuk dina galengan rerendengan. Nyai, ceuk Jang Pringga, tetepna leleb siga nu hayang nembongkeun ka nyaahna. Teh saleresna mah alimpat tebih sareng nyai, ka nyaah tos tamplok ka nyai. Nanging teh kedah mulang, dah wawartos ka sepuhna oge mung saminggu di lembur ieu teh. Nya sawios atuh Kang, da sanes bade ngantunkeun Arin salamina. Upami parantos wawartos ka sepuh akang mah biasa amang deui nepangan Arin di dieu. Tempas Neng Arin dibarengan ku ngaranggem ramo-ramo leungeun Jang Pringga. Akang uningah henteu. Jang Pringga ukur ngareret nembongkeun pananya. Aki kali ini mah sok miwarang engal-engalan wae nikah ka Arin teh. Ari kitu nyai kersa kitu ditikah ku akang, tetep Jang Pringga. Beki leleb. Kersa pisan atuh Kang, tembal Neng Arin kalayan tatag. Nyangke upami ka dieu deui akang bade sakantenan ngajak sepuh akang kanggo narosan nyai. Leres Kang. Atara pisan kabungah dina paroman Neng Arin. Jang Pringga ukur unggek bari imut. Geus kitu mah celengok. 17 tahun ke atas teh mah cager. Parah Kang Heri. Neng Arin nyium pipi bebereuh hatena. Jang Pringga mah ukur seuri, jep deui taya anu nyarita. Siga anu beakeun ungkara pikeun ngedalkeun bagjana, rasa anu kebek minuhan lelongkrang hate dua nonoman anu keur diayun ambing dina endahna tresna. Mitra pemirsa dongeng Mang Guru, teu jauh ti eta tempat kekatayapan sababaraha urang jirim anu pating salingker. Dina tukangan rurungkunan anu tetela gening eta teh si Oting jeung balad-baladna. Kapangi oge antuk nama oi, ceuk si Oting satengah ngomong ka dirina sorangan. Kudu kumaha ayeuna nya, ceuk si Apoy tumanya. Nya sagancangna kudu bebeja kaden gandi, moal sanggup ari ngalawan Neng Arin mah najan dihurup ku kabehan oge. Ari eta lalaki sahanya? Wawuh henteu, ceuk si Oting rutret ka balad-baladna. Si Apoy jeung anu sejena ukur garideg tanda teu nyaho. Geus kitu mah si Oting gancang mere isyarat ka balad-baladna sangkan kekatayapan ngajauhan eta patempatan.
Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, panon poe geus moncorong deui ngalaksanakeun pancena dina poean anu anyar nembongkeun sakur-sakur kekawasaan mantenna anu taya bing bilanganana. "Hudang, oi hudang!" cek si Oting semululungu nepakan bujur balad-baladna anu pating galuheur keneh di tengah pileuweungan. Kapetingan di jalan tayohna mah si Oting jeung balad-baladna mangsa ngajugjug ke tempat anu sailila ieu jadi pangajarkanana. Nepi ka kapaksa sare di pileuweungan pikeun ngareureurkeun heula kacape. Si Apoy jeung anu sejena pating kulisik bari nyarokelan cileuh dina matana. "Geus beurang geuning oi," ceuk si Apoy dibarengan ku babatak. Mataku aing dihudangkeun oge," cek si Oting dulak delek. Lapar Kang," cek baladna si Oting anu rada lintuh ngusapan beuteung. "Sarua aing oge lapar, tapi kagok. Mending ke deui we di imah," tepah si Oting barijung cengkat tina diukna. Teu kungsi ngomong deui, si Oting miheulaan ngalengkahkeun sukuna. Semu anu hoream balad-baladna nuturkeun si Oting pikeun sagancangna napikeun bewara ka Jang Gandi anu kiwari jadi pamingpinna. Lumayan lila lalampahan anu disorang ku si Oting jeung balad-baladna teh dina mangsa kalangkang sorangan geus katincak. Si Oting jeung balad-baladna karek narapi kanu dijugjugna. Gura-giru si Oting asup ka imah anu sok dieusian ku Jang Gandi. Den Gandi," cek si Oting ngagorowok nyalukan ka Jang Gandi. Simpe taya anu nembalan. Gura-giru si Oting lunga-lengo nempuan unggal rohangan imah. Balad-baladna oge milu mantuan, tapi weleh taya anu manggihan ka Jang Gandi. "Kamananya?" cek si Apoy setengah tumanya ka dirina sorangan. "Moal kitu ari milu neangan neng arin mah." "Wah, moal mungkin euy, kan geus puguh nitah ka urang." Saha nu nyaho atuh?" Dina kaayaan kitu blug kadenge aya anu ngageblug di buruan imah. Si Oting jeung anu sejena pating curinghak gura-giru kaluar ti imah di buruan kasampak Jang Gandi keur ngajanteng. Di gigireunana ngajongkeng embe leuweung anu geus baloboran getih palebah beheungna. "Sugan teh ka mana duh? Geus moro Den?" tanya si Oting. "Enya atuh, nah geus marulang deui atuh." "Geus kapanggih Den?" cek si Apoy nyelengkeung siga nu hayang kaalem. "Geus kapanggih atuh, kapanggih teh kapanggih di mana atuh?" cek Jang Gandi pohara curinghakna. Ngadenge kekecapan si Apoy samodel kitu teh gura-giru nyamperkeun anak buahna anu masih keneh ngajaranteng di tepas imah. Gek Jang Gandi diuk
dituturkeun ku anak buahna. Di mana atuh si Arin teh? Ayeuna di mana atuh? Tanya Janggandi deui pikeun anu kadua kalina. Kapanggih di lembur babakan ledok den, cek si Oting anu nembalan. Di mana atuh? Babakan ledok teh di mana atuh? Dewek mah teu nyaho atuh. Cek Janggandi anu ti leuletik memang tara eder-ederan. Lembur anu dipikan nyaho ku dirina mah ngan ukur lembur Cikuya jeung Cikampak anu paeunteng-eunteng. Saya ngajelaskeun na ge ari teu nyaho mah den. Gawe lah kukuring dianter, kan jauh meakeun waktu sapoe sapeuting ari ti dieu mah. Ya kan jeun atuh, jauh oge keun bae atuh. Nu penting mah si Arin kudu kapanggih atuh. Sarta bisa kapemilik ku dewek atuh. Rek iraha den. Ari ayeuna mah capek keneh, kuring jeung anu sijana oge karek narepi. Atuh nya isukan wae atuh, tapi tong milu sarere atuh, maneh wungkul. Anu milu mah atuh sorting atuh. Siap den, siap. Asal aya keur meuli arak we nya ari kuring mah. Gampang atuh. Nu kitu patut mah gampang atuh. Tuh ayeuna mah arurus heula itu embe atuh. Sorting atuh, keur kumaha atuh, manggihan si Arin teh atuh. Cek Janggandi neuteup seukeut ka si Oting. Kieu den, ari dititenan tindak ayeuna mah siga nu geus matuh di lembur eta. Da kapanggih teh basa keur dariuk jeung saurang jajaka di hiji kebon. Kabogohna sigeuna mah den. Da Neng Arin oge nepi ka aduh den sia nyium den. Nyium pipi eta jajaka segala. Kurang ajar atuh. Kurang ajar atuh. Kurang ajar atuh. Kurang ajar atuh. Den, tong seueur-seueur teuing kurang ajarna atuh den atuh. Gandeng atuh. Kurang ajar atuh. Saha mangka leukna atuh dipodaran ku dewek atuh. Pokona mah sakur-sakur lalaki anu kumaha ngadeukeutan si Arin atuh kudu dipodaran ku dewek atuh. Atara pisan marah Janggandi langsung nguntab-nguntab sangadengena beja ti si Oting teh. Ari si Oting mah batik gogodeg nempo pamolah Janggandi anu siga geus kabungbulengan ku Neng Arin teh, tapi teu wani ari kudu ngomongan mah. Sorting atuh, saha lalakina atuh anu geus kumaha wani ngadeukeutan pibamajikaneun aing atuh. Tanya Janggandi deui kalayan sorot mata anu silalatuan. Teu nyaho ari sahasana mah den, tapi da kuring oge moal poho keuretan beungeutna lah pokona mah kasep den, kasep kacida eta lalaki teh. Atuh, lamun kitu mah atuh montong dilila-lila deui atuh, penting ayeuna keneh urang miang kalembur berewok-berewok atuh. Sanes berewok-berewok den, babakan ledok itu. Heueuh atuh, ta eta lembur babakan berewok atuh. Babakan ledok den. Heueuh atuh, babakan ledok. Engke penting urang miang atuh. Atuh dah hayang reureuh heula, kuring teh capek den. Cek si Oting satengah protes. Atuh, nya kumaha dinya wae atuh, tapi inditna kudu rebun-rebun keneh atuh. Siap den, siap. Janggandi teu ngomong deui jung cengkat, anu saterusna mah ngoloyong ka jero imah, gebrug nutupkeun panto. Ari si Oting mah bati gogodeg nempo pamolah Janggandi anu samodel kitu teh, ret ka balad-baladna anu keur ngurus embe leuweung. Gancang si Oting nyampeurkeun rek milu mantuan. Euleuh mitra pemirtub dongeng Mang Guru,
Rupina waktosna parantos seep insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna pangguru ngadongengna mung dugi ka dieu heula, pangguru sejamit mung kuramit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah mios.